Kue. Oh kamarana ijal matanya. Meni areuh hiji-hiji acan. Duh meni kange sangka bujur-bujur ya ijah dagang kue teh ah. Unu meuli-meuli acan suka deui ka imah nu gedong ieu ah. Tuh. Sabarahaan? 1000-an ieu teh bi. Heeh. Nganjuk aja. Atuh bi amanya ngajuk ijah ge ieu ge menang bati saeutik ti TPT Curlap teh. Ya. Ya, Mak. Ya, iya bantuan ya anjing di makan ayo. Kedap. Ngoret nyapu Iya, ya. dek moekeun heula. Iya, Mak. Kurang bebersih heula, buru. Moekeun kasur urut si Dodong ngompol. Oh, mumpung panas eta. Heeh, Mak tuh mumpung sedang. Mumpung panas, Mak. Di luar kenteng wae banyak dipoekeun, Mak. Genteng we. Oh. Ambe tere garing. Jangkung, Mak. Hah? Aduh, Gusti. Di mujur panjang, mujur ngalir ngidul. Heeh, tuh da itu boga adi teh meni ampun segala ngompol, Mak. Oh, baangnya gede-gede ge bau jengkol. Meni bau bau teh ucing ieu na. Bau teh ucing. Ngompolna budak teh. Bau jengkolnya. Ya. Ulan, Ya. Mak. Eta mawa sapu jeung pengki bawa ka dieu. Iya. Heeh. Urang sapuan ieu tah. Ini pararanas kieu, Mak. Keun bae ambe tere sehat kenapa non poe mah alus. Ah, bari pararanas kieu, Mak. Oge eta kasur geus beres mana Geus, tuh di luhur kenteng. Ini bawa teh ucing itu cek isi Dodo mah ah. Bawa teh ucing. Tadi disemprot make baygon atuh ambe seungit. Heeh. Ai minyak seungit pada mahal. Make baygon wae. Kan, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal digundukeun doang. Dietakeun. Keduk ari si Dodo ka mana si Dodo? Tuh, tadi mah ulin apa di jero meureun mah. Oh. Si Dodo meni cenah po ieu. Mah ieu mah mending misah hiji mah. Misah ieu mah ieu naon teh dah? Masonya harana. Mah. Adina ieu Abah Bading. Ieu Abah Sama eta Haji Saman. Itu Nisa gitu. Mah ieu naon si maju kut ieu? Eta menang etaan di keduk. Oh. Heeh, kitukeun tah. Ieu meni. Heeh. Punten ya Bapak. Sama cabut etana ija etana tah naon teh dah. Tatangkalanana dirabut. Oh, nya kedap mah. Heeh. Ija. Naon, Mak? Ari sia ai make ari hulu di tiungan eta. Ari rok menipung sat pos kitu. Ieu mah memang benerkeun atuh anu menikah tempo. Ieu mending ngewa sakalian make eta tiung. Iya, naon teh amun cara di itu mah di majalah mah siri. Siri. Naon siri teh? Iya, baju anu paranjang kieu geuning siri. Nya eta mah lain siri eta mah. Serang meureun sia mah. Ih, mama teh gaul. Oh. Nya aya baju musim ngatung kos kitu. Oh nya mah da keur beberesi di makam anya ijah teh ditiung. Jara make anrok atuh ditiung mah teh ah. Mak. Anu ieu mesti bersihan can kumaha? Encan sok dietakeun diseakeun. Ieu jukutna ge aduh. Ada rese hudang ge ari awak gede teh nya. Ah, mah tuh udah beki dahar. Heueuh awak aing biki gendut teh aing barang datang sia ti Hongkong. Awak aing biki gede wae mun disegede. Ini dituaran mah eta. Dituaran ieu mah bala. Emang cenah dituar. Itu. Cenah dituar. Ieu mah. Ih, itu kumaha angin teh gede banget. Iya baju siri ija. Baju siri, baju seu meureun. Aca ieu wae nyang habay. Bale gitu ija.
Ari ka makam teh make baju panjang, ari aing onam keur Oh, ngores. mah itu si Milah di mana itu aya tuh di belah itu. Si Mila. Oh, Oh, jeung si Santi teh. itu sorangan. Oh, sorangan. Keselen meureun mah di imah baturna. Oh, meureun. Tadi nama mah ija teh sayang ieu ya, Mak. Naon? Sayang ngalah suluh. Ngalah suluh. Heeh, Kapan nya mah urang geus teu boga suluhnya. Geus beak Pake mah ngejo, heuh. ngejo mah. Kuduna mah ngalah suluh di kebon awi atuh. Ada di ditu tuh naratas entong. Ayahnya di mah ditu. nya. Aya loba. Tapi panas tapi da geus make siri iyalah. Oh, manisieun ku hidung teh. Ya atuh mah Aing ija kan teh hidung. Hongkong geus glowing Panon poe tuh, mah meni alus glowing. sehat. Ija mah tuh kasuku-suku ge Jeung glowing dokter ge mah alusan tuh panon tempol. poe. Ampun. Ini sebel imah pararana sebel ngesang kabujur-bujur. Ngesang kabujur-bujur panas kieu mah. Iya, keur naon? Keur naon? Mila di mana maneh tengah poe kieu? Ini keterarapi harerangnya. Bara resih. Heuh Mila maneh Mila mah. Kemana? Ngalah suluh jeung ija. Ngawas dulu, ngawas dulu mah mau aja. Urang Boleh, arek Mi. balanja soalnya. Demen banget. Ya wis teh urang ke jeung si ieu aja si Dodo ngalah suluna. Ini si Dodo. Belanja ka mana sih maneh? Arek balanja. Lu ka senang balik warung, tuh, kan balanja. Nih. Inya. Hampura we ayeuna. Heeh, nya geus atuh urang bae si Dodo engke. Atenya. Heeh. Atuh deung ieu sabari ngaliwat tadi teh nya. Heeh, nah. Ayo. Mak, Euy. jadi kider heula mah ieu di antaran kue ku si teteh itu tuh teh sate ngaranna teh teh bohai. PT Curlap. Heeh, teteh anu boga PT Curlap eta, cucur Oh. lapis apa melegit. Ya, ija dek ieu heula dek. Kider Iya, heula nya. doakeun salamet. Heeh. Dan salamet basing beak meureun Sing beak. Kue. Oh, kamarana ijal matanya. Ini areuh hiji-hiji acan. Kue. Oh, Mang, mari kue mall, Mang. Oh, kemana ijal mata areuhnya? Kue. Mang, beli kue mall, Mang. Moal cenah, masih teh sepi-sepi teuing nya. Duh meuni kangen sangka bujur-bujur ya ijah dagang kue teh. Unu meuli acan juga nih kayak manu gedong ieu Kue, Mang, beli kue mall, Mang. Ih, maknya Mang moal meuli. Gusti, kumaha itu ijah mending geus sangka bujur-bujur unu meuli. Oh, Mang. Meuli atuh, Mang. Ih meuni Kue. Gusti kamarana ieu teh nya? Oh, kue. Gusti, ieu lembur teh meuni areueuh jelmaan nya. Kamana sih, Bi? Bi, balik kue moal, Bi. Buah kok di datangan gitu ya kayak mana dibuka itu pantonannya, Bi. Kok areueuh bisi pajak ke nyopet mobil ya. Terus dia suka, oh itu aya tuh si teteh tuh. Teh balik kue moal teh. Kue ieu curlap menang ti PT Curlap eta ngeunah banget teh ieu mah rasa lagi teh tempo teh. Meni tuh lalegit ieu mah teh tuh. Aduh meni hareudang aduh. Beli atuh teh ijah meni geus ngesang ka bujur-bujur. Buru teh murah 5.000-an hiji teh. 5.000. Kan besok 1.000-an teteh. Beli ku 2 teteh. Ini ku sadeuk teuing. Ampun Gusti teteh. Beser mall Neng. Iya aya Neng Bisa syukur alhamdulillah sakieu bisa pakai jajan si Dodo. Nuhun ya tehnya. Duh Gusti kemana deui yang ngidernya Sugan ka makam ka ditu aya meuli Mang. Beli atuh kue urang Mang ya. Mang beli kue urang tong amang wae hayang dibeli teh ye kue urang beli Mang. Beli atuh tos sok barahaeun. Tong hiji 5.000-an 5. Beres ya. Tuh 5.000-an. Geus tarita. Oh gini. Nuhun atuh Mangnya. Heuh sing barkona barokah. Akan itu asugan aya nu meuli deui Kue. Yang beli kue mall jang. Oh ya si Amang, Mang beli kue mall Mang. 1.000-an Mang murah Mang.
diskon kamari mah 10 ribuan hiji. Tuh, sok 5 ribuan sok Mang milih. Tuh, geus lumayan menang 7.000. Tilu tah 5 ribuan Mang ya, ngarah sing barokah Mang usaha ngarah lancar. Dijamin geus meuli ka ijah mah lancar Mang. Ieu nuhun pisan ya Mangnya, ih karena kasep teh meuli bager. Ih nuhun ya Mangnya. Ih, lumayan. 1.000-an. Beli hijinya. Sok. Izin, sadai mana moal jang. Semoga duit. Mana mah mani. Eta tuh ka mamane titah nyanak dua. Nuhun ya Neng nya. Kue. Aduh ijah laris ieu mah dagangan ijah euy. Moal mari deui Neng. Ih balik kue tuh bi kue ijah geunah yeun. Ti PT Curlap. Ih 1.000-an. Meuni anakna balik ti Jepang oge. Meuni mah nya teu boga duit Ibi ah. Buru tuh Bi. Tuh Neng meuli moal. Oh nya geus atuh hayu. Aduh ya Allah, bener laris ieu kue ija. Gusti teuing nya. Kieu-kieu teuing nya Bi yang duit teh. Heuh mun lain. Oh, udah balik di Hongkong Bi kurang pakai meuli tanah Bi. Meuli tanah ge 5 hektar. Bohong. Banget ieu Gusti teuing ah. Gusti itu mana deui eta Bi barudak loba banget tapi nu meuli tibang baraha hiji mah 3 urang mah aya. Heeh Gusti teh nya meuni hareudeung kieu ijah. Jika bisa ieu mah umroh dagang kue kieu tiap poe mah. Sugan we dipercaya ku PT Curlap eta tanu kuehna meuni mararantep. Gereunah banget eta PT Curlap eta mah semua gagal. Duh, meuli panas banget ieu. Oh, pulangan Gusti Bi, barahaeun Bi? Gocengeun. Oh, Ibi. 10. 10. Kupas 10. Oh, tadi teh asa menang 1,5 juta tadi teh. Marunang juga. Oh, kamar anak itu duit ya. Berarti pamulanganna 15.000 nya Bi. Nuhun. Nuhun nya Bi. Sing lancar rezekina heeh. Sing sukses anak-anakna nya Bi. Duh Gusti laris apa kue ijah. Nuhun nya Bi, Neng nuhun. 2.000 sok milih 2. 1 2. Oh 1. Sok ngambil 2 yang 2.000 ngambil 2 ya. Sok. Sok 1 lagi Neng. Oh ngambil beli 1.000. Oh 1. 2.000 ya sok. 2. Neng 1 lagi. Oh udah 2. Makasih ya Neng ya. Gusti ya ijah meuni paburisat ke duit ijah. Mak meuli moal. Emak meuni gelis-gelis oge meuni teu meuli kue ijah. Kue Bi meuli moal. Dia aya jeuna mah rame ya lembur teh yang di gang ieu mah ye. Kue. Teh basar kue moal. Ieu kue ijah ngeunah banget ya teh. Iya teh mah gelis-gelis meuni teu meuli kue ijah. Kue. Oh kamarana heueuh geuning. Bi basar kue moal Bi. Oh loba Ibi, segala aya ieu mah Bi. Aya kue donat bantat, kue apem tuh Bi gerah sok. Ieu mah dijamin 1.000-an Bi ngeunah banget. Tuh. Sabarahaan? 1.000-an ieu teh Bi. Heeh. Tuh Bi amanya ngajuk ijah ge menang bati saeutik ti PT Curlap teh. Sok buru Ibi baraha 5.000 pas 10.000 itu Bi. 1.000-an. Heeh tah ieu na Bi. Nya urang mah da rajin Bi. Heeh. Manya meuni tilu siki kagok 5 tuh Bi ngalah 5.000-an. Ge garah laris. Yang gara-gara naik haji ijah teh. Buru ngarah lancar ke orang Ibi. Nya ijah gitu loh. Oh nya dibayar teh eta da mah dagang beneran di mah. Dagang boboh. Aya eta mah sok lucu ih. Meuni eta boha.
cenah. Nganjuk atuh beureut kumaha jaduh deh atuh. Nuhun nya. Sing larisnya aja. Eta ge sing sehat, sing panjang umur, sing laris ieu warungna nya. Bereng nganjuk ya. Kemana dibere nganjuk ijanya hiji mah nya. Kagang iman disararepi pajarkeun nyopet hayam di. Kumaha teh teh? Aduh. Gini jadi kayak tukang kue. Bi, maneh mah meuni di dieu ge geus tukang kue, Bi. Di meuni sagala dagang kue deh, urang ge dagang kue, Bi. Di mah kue-kue. Ribuan. Amang mah teu mau encis cenah Aduh Gusti, meuni rariba kieu mana panas ya teh Gusti. Kue. Bi, besar kue mal, Bi. Ibi mah. Kue Aduh Gusti, ieu kesang meuni kabujur-bujur, eueuh keneh nu meuli. Kue. Oh, iya ya ibi-ibi ya. Sabarkeun Bi, besar kue moal. Yuk, alhamdulillah ya Allah Gusti, keur gaeulis teh. 1000-an ieu sok Ibi. Segala aya Bi, aya apem teu kos nu ijah apem lagi sarua tuh. Papai unti. 1000-an Bi. Arek moal. Itu cenah Ibi cenah arek meuli. Ibi mah eta moal meuli. Eta meuli moal. Eta mah Aduh, kumaha ka ditu mah sepi. Itu mah bodem kayak orang pajakin mau hayam di ka dia mah balik Kue. Mbak. Ibu mah mbak. Mbak. Bi, meuli kue moal, Mang meuli moal. Amang mah Iya segala tukang bakso di dia di urang kedagang kue oge kue. Gusti. Mbak. Gusti, aduh Gusti mak. Ijang sebalik bang, kesang ka bujur-bujur mak ngider ujung ka ujung. Aduh mak, meni aduh. Ya alhamdulillah mak. Aya menang 1,5 juta mama. Gusti. Tuh, mana dia? Duitna. Kemana? Ngomong sia menang wae. Mana deui duitna? Menang emak tuh. 1,5 juta. Tuh lumayan 2000-an oge tuh aya bada hiji tuh 20.000. Iya pakai si Dodo jajan ya Allah. Kok Dodo jeung mama jajan tah iya lapis ieu di. Meuli dengan sangun ya. Orang pakai ngejo, orang meuli naon meuli teri. Ulah lauk asin wae. Mak. Cumi atuh dioncoman. Enak jangan. Tapi ya nang loba mak. Rabbil alamin sing barokah nu mareuli. Sing cager. Duh meuni. Nya mah aduh ijah teh padahal mah di Hong Kong. Mana suluh beak deh macan ngalah suluh ijah teh Gusti. Ya ngajak si Dodo ngalah suluhna Kene mah dibantuan Aduh mama nih hareudang kieu tes balik ngider ijah teh mah meuni capek teh ada ngider cucu. Ya atuh mah. Balik di Hong Kong teh meuni cantik meuni goreng banget. Goreng banget ya mah baheula mah kuyumur zamannya. Ya baheula mah ku ma ode ti tanggalaan keong ka sawah kamaraban entog segala. Enak mah maragan. Naon we nya? Naon si Dodo. Teh cilok loba banget eta. Dek idereun keun ija eta mah aya nu nganteran deui dek ide. Kabacan. Ya tuh bi. Eta ibi meni awet ngora bi. Ya, eta sih. Loba duit. Ari loba duit temannya meni awet ngora nya bi. Ini geulis wae nya mak, ieu ibi teh nya. Geulis panggeulisna bentangna baheula mah. Ibi boga incu apa boga Incu seueur, buyut seueur. bada hiji incu. Incu aya 20 leuwih, 25. Gusti ibi meni ku beuki-beuki. 25 Gusti tapi awet ngora nya mak. Ih meni geulis keneh nya mak. Ya, mana? Ibi maan. Nya si Ija balik di Hong Kong. Duitna sakoper. Hah? Benangan. Kamari teh di Hong Kong teh meuli taneuh meureun 3 hektar. Terus meuli naon teh meuli sapi aya 50 siki mah. Mau loba-loba.
nya bingung dah. Imah mah kan bae amali Oh, kukumahakeun. eta imahna ge mending goreng kene. Ini kan bae mah dah sakieu ge meuni Meni make terpal ai sapi boga sabaraha tadi dikira sih Ija. 50. Oh aing teh nyaho ditunda di mana sih Oh, jadi di itu di mana? kandang. Makanya tina di imah mak. Jadi imah aing masih butut kene masih. Oh nya Itu mama meni tenang make we. terpal kene. Tenang we mah yang penting mah ke Meni terpal meni kos ku ijah mah pokona imah mama rek di garanit. Pokona mah kabeh tutupan ka mulai pantuan ku ijah mah di garanit kabeh. Oh aing kumaha leumpang. Jalan goblok. luhur mah. Goblok. Atuh da mah yang di alus-alus wae. Oh nya heeh. Meni bingung nya. Ya oh cina hayang di Masak encan. teuing mah tadi geus cenah sakarana cumi mah. Cumi. Eta Maksud mah meni liwat. bunging kang ada Itu tengah cumi. liwat. Ieu doang nanti yang Sambal. Sambel we nu gede. Heeh. Si Ija mah bekina sambal tadi. Heeh lungse oge biaya tos lungse tos ngidar balik dahar jeung eta mah meni asa cenghar deui heeh. Tadi mah dek ngalah kayu ka itu tuh cuman selalu lungse ijah teh bi. Ya aku ora tahu sih cantik. Dan ibi meni ku aneh meni gulis keneh wae. Incung 25 oge. Iya gimana cantik. Gusti meni masih selamatkeun nya ieu nage nya mak. Beungeut nage Awat mak. keur ngora mah kuatan laler Bentangna nyamannya. Heeh, bentangna laler ge nyerosot. Geus moal salah meni manis. Geus incuan oge. Meni 25 Udah buyut 2 tidur. Adena Gusti bersih. mah geus aya buyutan. Heeh. Buyut aya. boga incu balat garulis incu oge. Nya kumaha Anakna nini. sabaraha anak Kumaha teh nini kabehna? atuh incu nama incu mah nya mak. Kabehna sabaraha sih 12. Ai sabaraha? Gusti eta mah anak 12. Eta mah ngajuru apa dilepeh-lepehkeun mah 12. Oh Gusti teuing mah 12. Rojol. Gusti teuing. Brojol baheula mah operasi. Brojol-brojolkeun. Gusti teuing mah. Tapi anehnya mah ku awet ngoranya 12. Gaduh 12. Happy wae anakna ge enjoy wae. Braketek jaya anggot. Boga enci tapi enjoy. Bener mah mending kitu nya. Tapi ijah ge boga adi hiji-hijina mah dengan boloon. Kan waran si Dodo teh boloon. Tapi ayeuna mah geus bogoheun ka si Mila suka moal. Tapi tetep we ngompol keneh wae peuting ge mah. Heeh, peuting ngompol kasur. Mana eta lehwan wae deui. Econgnya mah cager nya mah. Eta ngan meuli eta naon teh meuli pempes leutik teuing. Oh nya teu nyaho da eta budak teh naon meureun. Si Mila meuli pempes meni ukuranana manian. Semua. Heeh. Eta harita si Dodo congena cager make naon mah? Make eta ku aing dicocokan itu tuh make daun naon teh adana teh? Kapuk. Daun cau batu nu hideung teh. Gusti dibobeskeun ke ceuli si Dodo. Dibobeskeun cager Nya eta. eta mah mangpet meureun mah lain cager. Coba dibuka di daunna. Cau ngocor deui. Ngocor di wae. Eta aya kurapna cager teh si Dodo. Kurap mah alhamdulillah. Cina kurap kabeut bujur-bujur. Cager eta mah ku aing diubaran wae ku aing. Koneng jeung minyak. Heeh, koneng jeung minyak diolesan. Sakalian mah mun cok ijah mah di roykoan mah. Oh. Heeh. Dan dimasak meureun digoreng sia. Oh godog sekalian mah. Geuleuh wae ka adi sia teh. Ah tuh udah buka adina ge goreng patut nya Ya, boloon. Jan boloon ge kos kitu lumayan. Untung congena geus cager eta congena mah. Atuh jang geus teu mah. Di ijah erek-erek mandi heula nya meni hareudang tos ngidar. Mau ge beli cantik wae teh. Beli mama gede. bisa wae. Mata nu geulis tah jana kerengorana ieu geulis Aing banget. bingung anak Geulis aing diomong-omongkeun batur eta dicabakan we kunta ganti we laki-laki wae ganti Aya mah da laris ijah mah. Itu aya ngajak Oh ijah wae. yang mandi heula.